Ih halampura pisannya kamaraneh anu kamari geus jauh-jauh arek jajan tapi warungna teh malah tutup. Heueuh loba nu ngadm cenah. Teh kunaon warungna tutup? Teh ih kenapa warungnya tutup? Terus cenah teh aku udah jauh-jauh mau jajan warungnya malah tutup. Heueuh ongko nyepil jalan cenah tapi waktuna batu rek jarajan warungna kalah tutup. Pokona mah halampura pisan kamaraneh nu kamari geus datang rek jarajan tapi warungna malah tutup. Alhamdulillah ina mah geus muka deui nya. Jadi hayu bisa rek jarajan sok diantos di warung. Tah di dieu teh abi keur nyen pesenan makaroni basah saporsi. Terus makaroni ge menta dipakean saos jeung sambel. Hayo maraneh nu sok jajan makaroni basah ti mana ye? Tim anu resep makaronina make saos atawana sambel? Atawana tim anu ciga pelanggan abdi anu resep make saos jeung sambel? Tapi sok aya oge nu jajan makaroni basah teh teu pake saos teu pake sambal tapi ladana teh pake bubuk aida. Malahan sok aya oge nu hayang ditambahan bubuk balado. Pokona mah tergantung selera masing-masing meureunnan nya. Terus oge keur maraneh nu sok jajan makaroni basah, bisi makaroni basahna hayang ditambahan topping nu lain bisa nya. Heueuh saperti tulang, mie tiaw, jamur enoki atawana projon put. Jadi maraneh tinggal ngomong we nya hayang ditambahan topping. Tah poe ayeuna mah alhamdulillah nya loba pisan pelanggan ti luar anu jarajan. Pokona mah halatur nuhun pisan we nya ka maraneh anu tos jauh-jauh ngahaja jarajan ka warung abi.